Kangjeng bari naros aya naon kakak kajadian naon dicaritakeun sakumaha tadi ucapan-ucapan malaikat Jibril alaihissalam. Oh sama lain sambarangan yuk urang boga tanyaeun ka ditu di benak hati Khadijah beuh ieu lain sambarangan kos ieu adalah nu pernah terjadi para rasul-rasul nu baraheula. Bangga Siti Khadijah, Masya Allah karim. Nah kesimpulan nama Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul umur 40 tahun, datang wahyu malaikat Jibril, maka nupang heulana iman adalah pamajikanana ka Kangjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Bejakeun ka Abu Bakar Siddiq, Sidina Abu Bakar Siddiq pangheulana iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Bejakeun ka Sidina Ali anak muda lamun Kangjeng Nabi umur 30 tahun kakarak lahir Sidina Ali diangkat jadi rasul umur 40 tahun. Berarti umur Sidina Ali waktu Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul seberapa tahun? 10 tahun. Geus langsung Sidina Ali menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Etalah jelema-jelema anu imana tanpa aya pertimbangan nanaon. Mendak ketika Siti Aisyah garwa Kangjeng Nabi anu setelah Siti Khadijah maot, Kangjeng Nabi nikah ke Siti Saudah dan lain-lain sebagainya, diantaranya Siti Aisyah kenu bakal diceritakan tahun-tahunna. Tak iya Siti Aisyah teh kan bingung unggal-unggal ngomongna Khadijah baca Siti Khadijah kudung Khadijah ye Aisyah ye awalnya mapan kos gitu awalnya mah Khadijah deh sebenarnya ini Kangjeng Nabi marah kula sok nyebutkeun nini ka Khadijah kula berjuang hartana dibeakeun kabeh kajen dibeakeun kabeh ge rela. Wanita nu pertama asup Islam saat batur teu nyahoeun ka agama Khadijah nu pangheulana iman ka kaula. Kula dakwah setiap dakwah kudu memerlukan biaya hartana dipersilahkeun wanita anu mempersilahkeun harta untuk dakwah Khadijah. Ketika manusia-manusia mencekam di Mekah kakaula terus endek haru biru, tetapi Siti Khadijah anu nang tangan ka bangsawan-bangsawan Mekah, wanita pertama anu nang tangan ka jelema-jelema anu aya di Mekah Khadijah. Kemudian Siti Khadijah mah hiji-hijina wanita anu memberikan turunan ka kaula. Eueuh deui ti wanita nu lain memberikan turunan termasuk ti anjeun. Ieulah wanita anu memberikan keturunan adalah Khadijah. Oh Kangjeng Nabi terus caritakeun keistimewaan Siti Khadijah. Kakarang Siti Aisyah hampura tuan. Kula lain naon cenah itu mah atuh itu